kan waduh semua kabeh atuh nuhun geuning barayana si eta barayan boga entok marupana kumaha deui tah jago aing tah sok si hareupan saha sampean hai panggawa ngaran kaula kerincing wesi ngaran kaula kekirincingan kerincing wesi atuh jauh-jauh kerincing wesi Kancing Jaya Kancing Cetet Kancing Jaya Kancing Jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar halus lecar waktuna ngaran siap Badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Bima Putra Bima Ungjila jauh ilai kawa Ungjila mingkop aduh tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia nah apa teh ibu tabil cen Arimbi Raja lain nah ada teh jauh tuh ningali wae kana jauh Bungar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebas teke aden mau aing disiksa teh atoh lain atoh itu menurut Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek ayah kasieun Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek kira-kira kan naon siapa baju lanceukna abogohna bener aing nyaho si Bima sampean lain anakna putrana itu bergum aing nyaho si teh inte ti asdina nya hutang pati pati hutang urang beurang maju musik sia halibot haling bulan haling sawies ku abdi jelema kieu haling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sing hasil ya hadir sia hadir wani mah aduh pare dong kira-kira ya benang si kurang ajar maledog teu keuna jauh kene jauh sabaraha pudunan deui dua seri napas goblok keburu beak babuk lain cicing
timbang-timbang Tinu Agung ya Babuk si tarik hutang pati bayar pati hutang wirang bayrang modar ya tarik tengah-tengah teh bentak atuh kasaha keunaan abi teh kadunungan doy semono kagan kagan we teh lamun nek deungeut teh menong peureum sia bentak atuh benang Kang benang babuk hutang pati bayar pati sing tarik hutang wirang bayar wirang sing tarik mangsana ayeuna aduh pikeun di teungeu ku aing ulah asa-asa teungeu aing teh geuleuh-geuleuh teuing kasiat teh bawa aja hutang pati bayar pati hutang wirang sing tarik lapur hayang sabaraha kanjeng nu belok semak kabeh hatur kula geuning nyanak panah tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh nanakeun ieu siluman silemin daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan nya jom atos ku abdi kapenakuan aya nu ditewak buta saurang nemeh teh kumaha teh pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa oh tuh geuning eta geuning di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda Anggada geus ditulikeun jauh-jauh tina hiji panah bakal datang puluhan panah urang usir eta jurig nya ramana we juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa pres pisan kula sokot Gonewa dah raketak kaluhur caka panah buntutna kaitkeun tiket tiket ceng teh kata saraetanya kaburu lepas eta alah percis ramana ya wah Bang Sumantri Bang Sumantri keur gagah kitu mo Raden Putra Bang Sapatu Kulit Cibaruyut siapa tuh di Cibaduyut bakat tingku kekeh nepi ka ditu aduh eta senjata mah tingali aing senjata warisan ti Pangeran Diponegoro ieu teh warisan ti almarhum Darso ya papatong ngeulaan alah berang maju ka lohor papatong koneng enteup naregang ngageut terjang-jang kawas anu ngagupayan si horeng manehna cari kabur si horeng tahu Sumedang jauh alah tinggalikeun senjata aing awas sigeuna bas
Aturan kulan nuhun ujang damang kulan wah semua meje ucu nuhun ari sehat mau kulan oh nya kitu teh ngaran-ngaran meje madacu kadang-kadang we kadang sehat kadang teu damang ya Pak da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae da papasangan wah atuh di dunya cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu atuh kan tenan wah dina wengi ieu ucu kapeto aduh usaha wa kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wa di Pajagalan dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 sumohon Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu muga ulah benang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wa da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenan usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wa cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wa nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wa urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wa mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin amin atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumohon eta wa teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha getolna tani wa disiplin hirup sumohon mayar pajak bayar da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wung sanes aya dalam merdeka kudaek bebersihna boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang sae mangga wa hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya negara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai wa hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal nyaeta urang sarerea anu ngabogaan negara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean da eta keur pajeuna pajejet anu teh kulan pajejet ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang meni mata karareueung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibat tina naon eta teh sawatara
nyaeta budaya-budaya urang geus hampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog tinggal igal ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog gitu. Ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing wakeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa nya cu sumuh sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tinggi cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah oh meuni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang uang kahandap monoyot wah heeh eleh ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wah sing sabar we heeh kaseur nu karaos wah geus nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pengersa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meuni asa nu genjang wah hirup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna sarua we anak incu buyut dewe wah samuhun wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewe ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun dewe teh nya pamaget pang cikal ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra panengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna alah amuing kucu danya kitu teh atuh di dunya mah jajang sumuhun naon anu rek dipikas sombong ada aya nu naon anu rek diaku teu aya akueun geuning cu ih teu aya wah harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuh sabarna sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan antawisna sabarara asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh deuleu di BCM Bapak direktur Berlian Cipta Mandiri oh di ieu tempat teh nyaeta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji kiai juara bahasa di TPI teh nya cuk subuhun heeh
Alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu. Laras kulana. Oh. Aja nama di kelas 3 atuh di masjid. Masih nama ada urang sumur 40. Heuh kitu ta Ucu. Asa kagagasna teh heueuh. Kumaha wa? Gening silih berganti. Ih, saling berganti wa. Kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum. Sumohon. Teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum. Ku Abah Dalang. Bapak Lili almarhum. Pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum. Laras. Sakedeung deui maneh ge Sep. Moal lila jang wajahna we. Naon ari uwa sok ngaletikan. Lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput. Kawas nu ngajurung. Kawas nu ngajurung ka dunungan urang uam. Can boga kursi. Geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu. Dah, Di antarana juragan kolesterol, juragan rematik, asam urat, ngajemput teteh cu. Tos dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut wanya ngajemput eta cu. laras Puguh da aing teh burut goblok sia. Apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna. Cep ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna. sumohon wa Bapak Dan Rami, Bapak Kapolsek, ya cu. sumohon Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana. ih kan tenan wa Upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang. iya tuh kan tenan wa Ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy. laras Urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu. amin amin Yang ulah kacekek leutik koro duh. eta si panas pasihan Heeh. Tak kitu jang. oh laras wa saya Kahiji nama, kaduana nyaeta mapak sasi siam gitu jang. ih mapaksa si saud Sasi anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan cu. pinuh Mun sekurang nadaek ampun mah. pinuh ku pangampura Tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. laras ti saud ka saud teh asa cikene wa Malam dina aya kabungahan ya. Balik deui we kanu tadi jang. Ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati. ih kan tenan Ya cu. mohon da moal anu langgeng urang Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih teu marganing utami. saya wa Anggang tina marganing utama jauh tina alus. sumohon Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah ih da teh gaduh naon-naon urang mah wa nyangakeun sabrang salayan. Lebet ka cabai mah hanteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu. amin wa Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu. amin amin Ya, kulan wa kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu. sumohon pilihan Tingkat desa pilihan pilkades teh didoakeun nya cu. laras Sing marareunang ya. sawe nu Geura dalaptar ti ayeuna ke nya. sumohon sok Sing marareunang kabeh. anu menang mah saha we wa Sing marareunang kabeh we sing meunang. ada boa ai kabeh mah wa teh Ih, ai doa wa mah da doa agama cu. doa tu hiji we nu menang Meunang we kabeh nyaeta meunang ridho Allah. Amin.
ya cu Suhun. ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada anu eleh lapang dada Bang dada. demokrasi teteh Sumuhun. Salah gitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang Siap kalah, siap menang wa. tak kitu nya cu Sumuhun wa. ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif Laras. anu aman Wa manu tentrem. silih asah silih asuh teh lamun aya nu menang tuluy nu eleh teh sumping kanu menang selamat Anda memenangkan pilihan lurah Laras. saya akan mendukung dari belakang Betul. cek nu eleh itulah demokrasi Betul. Katawis beragama Eta Oh. sawuyunan. ieu mah lain kanu menang baeud Baeud. goreng hate Anu eleh kabaruan. anu menang mu puas Nu eleh lain kitu sani. lain. Anu eleh Demokrasi menyecu sumuhun wa. ulah nimulkeun bae. ya Kulan wa kulan. heuh kakang lain ka dieu kitu jang Omah awah. Nah moal ka. heuh bari uah mental lagu cu Ai mah awah teh atuh. aya nu munut ongkoh ye Saya awaskeun kan. pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh nih sumuhun. Kembang Boled Mang boleh wa. dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda Laras. pemuda palek itu wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu. hah Laras. Kemang boleh dulu ditekuk punduk. ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang Ya. wangsit Siliwangi Ada saya eta. dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah rengreng-renganana sadayana Amin. Bisa deui wa. oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan PKKNPI wa. dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunnana Sumuhun. oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung Sumuhun. hah Laras wa. tak kitu ju Wa. hah Palurah Tegaluar padadang ka dieu. ka dieu kitu Ka dieu bieu teh kabar. Padadang. nuhun ka Padadang Padadang. nuhun Ya. Tegaluar. Pak Haji Yoyo ka dieu. Padadan Sundara Laras. atuh Pak Haji Yoyo ka dieu Ka dieu. amuing Ujang nuhun Suping wa. Bang Payuna. hah Ngintun rokok teh. Rokok teh Pak. Kaua. ieu titipan deuleu ieu aya Udah bisa. di CP Sri Mukti Group Allah. nyata Pak Haji Yoyo teh Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah Eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah. Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia Aya. Selaawi di Sewu. urang Selawi Cisewu Sumuhun. heuh ka dieu Ka dieu. heuh syukur cu Cing majeng. Anu sok kalalakon. sok kanyajang cing maju dina senina Sikit kondangi. dari ulah mah geus sakieu ulah mah awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge Geus lobanahna nya wah. geus haroream ulah mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah Ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur. oh ya Da seueur generasi ayeuna mah. Anu geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh. atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden Dedenkeun kabarudakeun we nu Oh, hah? Nu 30 makahana. malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah Tos palalinter Adi. bah. hah Teu palalinter. Anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran. eta incu dewek deh
Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini oh halus ngajina euy oh sae wa semua mawa cetot nih Yang juara anu 1.300.000 madalang dahyar we cuk ulang ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cuk sumohon wa papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat motona teh paneh oh eta keneh barang nama Siliwangi benar pikir ku sia eta teh kaurus alam teh ku cara kitu usara ciri puji silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula kanu ti heula nu ti heula kanu paneuri nu paneuri kanu ti heula nu paneuri kanu paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna nah sia teh nya da kudu kitu urang Sunda kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa nah teu kapangaruhan kudu bahas da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu kan beda bahasa ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barang nama kan beda sebutanmu sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu agar ku bibir anggar we amis bahasa Indonesia manis dari nya benar heuh ngan basa nu beda-beda bahasa wungkul beda da ilmiah ti ditu nama mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh cek urang Inggris medalai ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer ya momom tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barang nama barang nama benar brai panon poe ti bulah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe na mah teu nyebut brai nyante tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa oh nya tapi ku braina panon poe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat teu adil we tukang beca supir angkot kecaangan sugan ustad we wungkur dicaangan ku panon poe teh teu ai ojek mah teu bener adil deuleu eta bukan poe teu mah jeung eueuh nunutan di teu aya kitu kan nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf ngapoe ngapeuting bumi nawapan panon poe teu ngarasa bosen teu boseneun teu ngarasa capek cicing dina habitatna mesti cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees dahar wae lapar seubeuh lapar deui diogo sia mah da menahan mahnya diogo ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh kurang tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing aku bahas sampe cicing di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian nah aya hirup nu lelempangan pi ka guna sing era ku sampu era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia bener sarong manusia meuli cara di boga bala-bala dua segini kitu ka bala-bala ge nepi kana kerincing cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah bebas kreatif
sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi betul tiada hari tanpa kreativitas peh dekolaborasi jeung naon ai seni bebas ai bahan pemajuan mah bener ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru teu listrik obor ngabebela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung liang irung jeung bujur teh harideung heeh ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedituna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mah zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh hayang kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu geuning kan larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu bener eueuh ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning eueuh kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deui Madalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tah eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngartikeun pikambekeun ini cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si siniran mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka silih ku Junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya we teh mung
di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak entong baru eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos ari akang resep kana kitu ih resep teu normal aing teh hayang kana kitu mah teu munafik aing mah ngan meureun kawineun lain gitu lain ya jodoh mah teu naon meureun diwarah ku aing diwarah meureun sina muslimah naon sababna da lalaki mah arijalu qawamun 'ala nisa naon hartosna aya heuh lalaki teh pamimpin ti eta awewe yo nanyakeun sia teh nyaho meureun nya ada di mata kudu nek ngaji ge kitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gaul teh hirup teh alhamdulillah baheula mah pan keur di ditu mah wah sia mah pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun nya kitu akang aya barokahna balik lempang balik gitu alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun dibid'ahkeun dikaredeulkeun ditahayulkeun dianimismekeun mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Bajuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja nya ari nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna bisi karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning tulisan ku basa Arab lecir gini ku minyak seungit aduh abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai paragi dagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun teh murukan kituna murukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi ninggalkeun jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh urang di manusia teh kabeh oge aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna dinya dari num karunya komo bulan mulut mah perebut karunya aing waduh manya ayeuna percis ya manuk pinguin der dia jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan hate teh gambaran nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing tah ieu ya naon ciga aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye naon we kejog di neraka naon we kejog da doraka teh aing atuh aing ngomong janji Bandung Bapak doraka sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna beki doraka wa tah jelema kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wa babu di Bandungan ge pika keuleun oke jeung Bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi mah punung kalau teh eta babasaan teh kamana karep Bapak dorakati anak moal kerupuk kecicing bikeun ka anak maneh keju usaha dagang teteh anu milu usaha teteh mending ngagebog tukang kerupuk
nu usaha teh tukang kerupuk molotot teh kaing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa jeung lokal holi tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salap anu dangdang teh jam 10 keneh kancing cetek di sana sada sora bango tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora oke mah karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas mun aja euy napas ponok meureun la ilaha illallah lah mun urang mah kubudak ngora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya ngagugahkeun budak gerah-gugah pala wargi gerah kapala asyar koho meureun kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok di paok teh ku incuna deui sadar dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon kan aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akal lain maok atuh dengekeun heula kenapa ke ditengeulan itu yo maok ke situ teh oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep beureun jo jetrek karena pengeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan panyaya ada latihan ya aduh ampun biningan ka era teh heeh ampun karunya nih euy nah teka batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma meureun trauma ai di imah sorangan gini nya euy oh ada geus maot ini meureun heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri dina lagu heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo asep show teteh ngeusan asep show buka ngeusan asep show adan tuluy buka kieu we aya TV hitam putih bari teu meunang di gedean teu meunang di gedean ini jeung geger jedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jo kerelek ke HS lain beuki HS lah si akinya eta bobalak tunuh aya wae
ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh la ilaha illallah korejat bener teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu gitu teh nih barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu saur henteu tapi kuat puasana mah kuat nepi ka jam 11 maot we ka tina mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek nah oke karunya ka tukang bandrek akang teh botik beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh egu gulutukan geuning aya opat siki kulub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kantung ieu we sampe 2 deui kulub jauh we 4 setan masinis amak kajileng eta mah wah turun mau panunggu berongbong tukang bandrek lompat wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we parae kayak gitu teh kan pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah akang cingorehan deui nya ayeuna mah orai-orai ge diaralaan ieu dialaan padahal teu kudu hese ngala orai mah mawa kerupuk we 2 blek di kamanakeun ya Kang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing teu dahar nunungan orai nawan bangunnya wah saya datangkan sana pick up ieu kaula Gatot Gatot naon Gatot naon Gatot kajileng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah sembah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemahku anak kunyuk aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh aing nyaho meureun made oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup ya dang sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu alah datan nerat tangga demam tuli datan nerat tangga demam yang pakulingan gendera kingkang prata
tenangkeun ada tenang juga lain oi yan karasa seri banding lain memang Kang langkung ti payun mah sembah kabeh hatur teh sodi aing dari mana wah ieu teh pancen ti Batara pikeun bayahan aing ler kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun negara anu temahna kapan dugi ka ansur lembur papan kartulis nak bade ngeureuy memang kapuguh salira nu dik dialana ayeuna marupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah, lah palang siang wah teh aya Rajapati kan Rajapati tapi gede nama gede itu tuh gede nama wah tapi dedeg ka dieu kan di tulang bukan tulang eleh tulang dudungan dewek mah lah dudungan mah bukan tulang ai itu kamu tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia membawa kurang aja geus kebae diwarah ku aing geura ulah bida teh geus gas nah nafsu kumaha kan ulah nafsu teh pepes tinggal ieu ke digisik ku aing mah baru kan aing gas kebae kumaha geus ulah kana hate atuh kebae tong dihalagan ka tuman eta beruku sia kudu tuman kan tuman kan tuh udah siapa tuh menang dicarek tuh itu barang dicari hirupna liur karena picilakeun teh ampun amun itu ditewak tuh teuing teuing geus gitu weh gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok alah sageunana we ampun naon sia datang ka dieu pokoknya mah siling nek taluk atau rek kumaha aing mah da moal taluk sia hah aya kitu asa ulah kasinggung mah. urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina gitu ya meninggal lu enteng deh silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh enteng tapi mematikan enteng mematikan nu ambak eleh eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh li poho deui eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah sing parah sing kanyerian ya si cacing sia teh teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk waduk cacingan wadukna teh sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy sacak parah kuatan euy bejakeun si teu boga acara gitu si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu tapi kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak si teh wani deui
iya aya anak siap payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aing ya jaga blek kakenyos lain di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deleh keneh ku dalang diajar gitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool lebih beri di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung lebih parah inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui ngahina inung lain ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui lebih beri parah Gusti nu agung bala cek aing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok di sia tapi dah tegerakeun kategan paeh maneh gatul kada ya tegal pati ilang dunya sawarga gunawi ayu apatan patah perlecang bulan 14 tegel teu maneh Balumbang Timur Jalan Gede Senapuan woi terasa hebat Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora raja aing teh iya aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan aya masih etik mah karasa hai woi ayo dan aon sahabat abdi naon nyabat naon icing sia woi ageun naon nyungkeun duit kan ngaganggu we si eta mah woi ageun woi ayangnya ageun mana dek pipil sia ageun mun pikah geuleuheun si goblok peledak teleponukna kareuh sugan teh moal mundur deui Gatot Kaca anda cing tong ditahan gelo lah ayangnya ya tuh aya eta tekang dunungan teh beunang Kang babuk sekali deui
Hudang sia. Mina teh. Kan. Di kumaha teh? Banting we. Mode banting abdi keur ngorakeun ya. Masa banting naon? Basa banting bancet. Aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun. Hah? Anu dibanting banset anu bareuh leungeun. Margi bancetna cicing dina batu. Pangintan. Aya we penjawab bener itu cenah mah. Sangga teuing euy. Mun kadegan naon? Sehingga ketika pungkur kitu teh ilmuna teh sakedap lagi ngorejat teh kena kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol nama. Di kop antol. Ya gan. Antep. Lan antep. Jejak. Iya. Singa main taneuh leuwih hati kitu we. Tuh kan. Sing leuwih peuheur ge lah. Lain sadarnya. Nya, lain sadar. Kalau kan Neugdreug jelema Wah, nya kurang batu. kan naon tamihan teh eta tengeulan tamihan di tanaga teh sakedik Ya sira rada kejar cenah urang. bakating kupi kageuleuheun tamihan pandangan aku teh ucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan Da moal eleh ngomong sih eta mah. wah kunaon riret agan mereka sempetan ka manehna keur narik napasna ngan dina lebah dieu gua naon nun agan naon ngaleos heula diuk lah diuk antau kotor di dieu ya Eta mau jauh jeung dudungan teh. wah kulat kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut model kieu sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakangna Lakasura ai kitu ieu teh setiap anta kana taneuh pan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lila nama geuningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kuat-kuat digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatu kanya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabeujereun wa Cing kumaha tah? ngatu kanya wa tulungan wa Akang mau nyebut gua tuh. kasah sia teh nyebut wa teh kawawani sumuhun di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer di dia oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan Atmosfer ieu mah. atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng hapaeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi teh mah Jauh-jauh. Lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya Wah, nyaon eta kolot. Apa atmosfer? sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi Wah, kolot mah tuh. nyaho hampa udara ai ceuk maneh hampa udara naon pare geuning di mana teh taya eusia teh hampa apa teman siap pergum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapa Apa?
tapak mah tuh di mana orang ning jeblok aya tapak urang nih teh. Tapak goblok sia. Ai tapak mau urut atuh. Heuh eta oge. Urut si ayah. Ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jang kudu daek ngurut yang ngirit eta mah. Ngirit teke. Ai ngirit mah di mana baparek init, Pak abdi ngirit. Ngirit. Mingeus na sia teh. Batur keur bingung deh ya mah. Digalakan kulunungan ketika dengeran. Aitan terjoli geus selek ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak. Jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer. Jadi alungkeun we ka hampa udara. Moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan. Moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer. Dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacleng deui. Kagantung sama cu. Geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu. Wah, boting geus. Paingan popotonganna teh apa? Popotongan bapak di ditu di luhur. Sa. Nini anteh. Oh, bisa jadi teh. Di atmosfer teh. Heeh. Masih acara sia popotongan lain ini anteh. Nini muntaber siapa? Aduh. Nuhun wa kaharti ku gaula. Eungeuh heula di dieu. Mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja. Kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka. Siap wa Wilujeng perbios nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula Sakola jauh. nyaho di naon sia mah Ucu baca getara. hirup kurung batok teh euy Batak itu tak bukannya ho. dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang Banyak. atuh ti beubeut keneh meureun Aja ngahitkeun anak kana. meureun eta teh ka itu luar atmosfer mah nya modal sia woi aman praja musti praja kapal matan dan tahu sesa sabta purmu bajiring tapak nela tolong woi iya woi woi wow Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu Dahsyat pisan teh mah. Dahsyat pisan ku dunungan. ngejius ka luhur ngangge kekuatan Braja Musti seueuan Kawas jet. ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi. Iya ieu. Kakalayangan di hampa udara. Masing pate tua kana. Cing salamet, agan cing salamet.
Alhamdulillah. mangkaning geus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu. Wow. Muga-muga we tiasa mulih deui. Amin. Tah ieu anu nepi ka Melang kieu teu bisa balik deui. Oh, jadi kayak gitu Akang. Aduh, palang siang lu. Balang siang namanya Akang. Anjir. Aduh. Selamat akan. Selamat wak. Aduh. Ji, selamat Ji. Selamat kakak. Wah, tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep syuti jate heuh Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipindingan dibela. Dibelaan sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Oh nyaeta kitu. Jang. Bulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras Kang. Atuh ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Sumuhun. Ya, nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang Sigotaka. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana. Budaya Sunda Jaya Salamina. Sim kuring Gailan Mah.